Susurti aya we nya euy. Pasti aja deh mah. Tak kemana-mana. Orang ngadon ngopi lah si Surti ya. Oh, tanya. Cek, naon cek? Biasa, pergi we. Ieu cenah si Abah yang minum. Bejana teh da mang siapa teh cenah? Gusti, ini karek daratan ya kamarana wae. Aing ngah. Aya cek. Oh, dah tuh cara keur loba duit beli sok ngagemung di dieu teh. Ai keur ti iseun kieu mah keur nararaas meni karek marodong hol. Meni laling has geuninganan ai geus baroga usaha mah, baroga duit. Nah, cekeng teh meningkatkeun kajararen pling, sepi meni kos kuburan ieu buruan, biasana sok ngagulung teh. Gope weh. Nya itu cek. Oh, paribasa geuninganan ai keur ngagulung mah di dieu keur baroga duit mah meulian dana we ngadeluk. Mending ngagulung. Mes ceu kopi. Nah, ayeuna meningkatkeun ka karek marodong sepi. Nya eta tuh cek aya nama da geus pere kanu kitu teh Oh, barina oge atuh Kata mah aya geus boga usaha, boga doma, itu diajar ngurus doma. Syukur atuh ai baroga doma mah meureunnan aya jualeun boga arep-arepeun komo eta mah jang kapihareupeun tan. Coba. Mau ieu tah. Ieu mah jadi bos loba duitna ayeuna mah. Pasti atuh ayeuna mah pakuli bangunan. Cerek nguli doma mah, isi rek ngurus doma. Boro-boro jang meuli doma, jang meuli beas geus sapopoena meuni hese karalang kuriling. Eueuh nu ieu teu seueur tibang ngagantian saleter oge. Rek teu usum yang kumaha atuh. Ayeuna parena di Jarualan, ari jang dahar sing kuriling mareulian. Da beunghar di lembur mah kitu, tibang ngandalkeun tina patani, tibang boga dina sawah. Tempo giliran nu teu boga karalang kuriling neangan beas coba. Meningkatkeun kahararese eueuh nu mere ieu teu seueur, ieu can ngagiling, nukatkeun ka geus cape neangan beas saleter oge. Nyaeta tadi teh hadena we mangmangulkeun pare di si Otang. Tah kieu atuh ceu ayeuna mah mending oge urang ngabisnis. Bisnis naon? Heueuh ceu. Pan teh bos doma teh loba tas balanja ngurus doma mending ge. Ai eceu mah ditawaran marodoma daek. Ngan ieu teh jukutna ripuh teh hararese ngari teh. Komo ayeuna geus dibabad galeng mah geuninganan. Eta si Uyung oge tadi eta ngarit mereka diimetkeun eta sarua jeung dibabad galeng eta peda bongkena sawahna. Cenah sakalian cenah nek ngababad galeng. Komo deui mun ngurus doma meureunnan ayeuna eceu. Memang imah deket sawah eceu oge. Bari sawah batur oge. Geus bingung. Daek uras-urus mah malah mah jeung si Abah ge ngawangkong. Urang kuli marobati tadi si Otang ieu nawaran eta oge ti kamari oge itu doma cenah aya 4. Da ti bareto ge memang nasok daek ngurus marobati bati oge. Dengan ayeuna mah keur kieu mah hese jukutna. Boro-boro jang ngarit ayeuna mah mikirkeun sapopoena ge. Aduh. Karalang kuriling neangan beas. Diajak bisnis teh. Ieu mung, itu mung. Geus mending keneh ge ayeuna mah itu asa haus, ceu. Bae tong minta kelapa hiji mah, haus minum. Kelapa mah ulah dialaan, da geus kangeus. Kedeung deui ge kolot, tekan teu boga jang muludan. Maksa bukan jang muludan mah kelapa kolot mah aya we lah. Ieu meuni gagaraen tibang kalapa dua-duana ngade tempuan we suganan. Surup ngeunah itu eta. Urup tinganan. Aya itu boga tangga kelapa jangkung tuh bisa naik ieu mah pan penek bisa di. Oh, da tibang resepna kanu penek. Si eta kunaon itu? Unur. Ieu kumaha da sirahna. Ieu na tuh ieu na. Ieu teh sirah suku. Ampun si oge. Soak nya. Eta. Unur gubrak. Kabina-bina teuing. Gimana kunaon bisa ngagubrak kitu tuh. Eta meureun diukna sisi teuing ku kuliatan wae tuh da.
tunuh urang teh tunuh Oh, udah memang oke. isuk Omo. mandian doma pan Itu lain malor heula atuh. Lain eta ngabogaan domba ayeuna pagawean tunuhnya. Mah bener ngarit oge Eta keur geuningan arare baret jukut teh. kitu tuh. Oh, ih, Gelas malor atuh lain aing tadi yang meureun ngamandian hayang domba. kalapa lieur. naik tuh bisa pungu atuh. ayo paling dipungu Udah si otak masuk Bae. maksa. Nanyok Surti kalapa mah teh. tong didengekeun. Amit aingnya saruana si Uyung ge da teteh hayangeun. Buru atuh ah pungu ah. Ni gagaraen aing ti Bang Kalapa 2 ge entar empuan we sugana dah. Entar ngah. Ah di dieu hese di dinya mah. Amit aing mah. Apal babari nya kala di dieu mah. Puruna ya. geus si dia Hese. Sok atuh ah. oh pengen dipungu bro Udah kabari lu yo make bedog yo. Wah benang ieu tuh di bedogan mah. Teh. Ih, kon sia tuh. Itu. Oh, si otak sulungan buyung. Aduh, bagoy teh ah. duduk lah ya Ya. Tah, Aduh. ah, hampir nih nggak awas, ah, berat aduh burah orang bula ah. Lusuh aing. Duh, aing ngaripu ngakalapate Bang hiji ge. Ceu eta ieu kalapate ah. Sok pesek. Heeh. Si Abah hayangeun caina nonan. aduh nasib tadi 7.000 ayeuna mau jelema tuh nyari cangkeng kieu jadi Ah, kos lain lalaki we. Galak kalapa gerak silih pungu. Oh, kok nyaho kalapa teh ngorak keneh. Ini maraksa wae tuh da. Mantap mujeunna ieu mah euy. Keur majeuna lumeho teh nya nu kitu teh. Lumehong. Cing mang inum bada. Bismillahirrahmanirrahim. Nu satu ngolok-lok wae itu meni beakeun batur. atuh aing capekna Oh, iya atuh ah. lek cenah Ngahuleng wae atuh uyung maneh teh. Mikiran jukut meureun eueuhan. Ngarit. seger Maknyos. sia-sia capek Adekeun euceuk ge hayang, si Abah hayangeun. Yo, Bah. Ieu mah ubar pan. ya si Abah geuning tanya Oh, pan tadi geus pesen cenah ngenta caina cenah. Pan gering teteh. Beakeun lah, Bah. bar teh Bah Oh, sugan we atuh pencairanana eta tah awakna. Mun katun ka kitu. War-wir. tuh mah teh siga sing berele baca di paraban ieu ka mana nu ngarit nanti teh bicara kana gajina can kana waktuna ge nanyakeun wae kasbon orang tinggal lah ka kadang bisa di paraban oh ini yang di paraban itu kamana nu ngarit nah itu aduh tuh masing berelek yang nyatu ya orang tangan ngarit nanya sabarnya aduh cendahar murni koma teh malah sare nih iku makalah sare doma beberelean Aduh. Ampura bos, penting teh tas kadang tas nonton bola final. gue nama tunggu segera ngarit karunya doma beberapa cari paraban Dangeus ngulikeun tuh kasih Riki, ka mana nih ngarit aprak-aprakan. Tunu teu kuat ah. mainan ngurus doma kita ngarit ke ai temen teu butuh duit main teh hayang kikiran teh ngarit papanasan kepaksa we sakege loba mahi sakege kalian marap mah
Gararing encan gitu ieu opak teh. Angkatan geus ieuh. Teu isukan ngagaringkeun mah sa kali deui moena. Coba eta mending ngeunaheun. Haling pinter wae tadi mah ngagoingkeun batur manehanana ge ayeuna ka KHS geunganan. Awas. Bisa we ka batur. Nek muna opak di dieu. Karege sakarajep sare teh tunuh pisan teh sudah udangkeun deui Bisa we tuh ka batur ngagoingkeun. Ai sorangan nih ngaguher ngorok. sarua ceu urang ge tunuh aduh penting geus ngalipina bola Indonesia. Oh, udah pagawean narongton bola we ti peuting pantes ti beurang tararunuh ge. Copak naon ceu? Salah Biasa. teh. Menang teu ngasaan itu. Oh, nya ai eta mah daliat meureunana opak sangu iuyuhan ieu kerak. Teu euman. Ngeunah lumayan atuh ya. Tambah ieu ganya lapar mah. Nyaah we di euman teh dijieun opaknya atuh aya capek-capekkeun geuninganan. Lain aya wae nya ideuna di lembur mah jadi dahareun we nanaon oge nya diolah mah nya. Oh, atuh da piraku we segala rupa ge aya akalan Digoreng mah ngeunah meureun ieu teh geus garing. Omo we da make aci itu 1/2 kilo. Bung teu barareukah. Benernya di lembur mah nya. Jadi dahareun nanaon oge. Ya, ieu hiji deui angkat. Ese euy lah. Ampun. Duh, asa haus teh. Entangnya nama itu ka Cisurti Nang ning eta jukut. Menang cek, duh hausnya teh cek. Oh, pasti. Cai mah loba. Ari ieu jukut kita anak buah urang lain ngarit. Ing dari teh nu nitah ngarit ka urang. Meureun anak buah urang ngulikeun tadi meureun. Parabkeun we. Mah anak buah teh karah molor pecat ku aing sih tadi kan bae orang parabkeun lah. Jelas yang ini malah haus. Hareudang di tadi ya. Dari kanangan belah mana kira? Eta belah kulon saeutik. Rumah bakalan ngajar-ajar ning. Oh, nu pangkulona teh lin. Eta nu aya nu hideungan 2. Tuh aya mah marah heula. Mah dengan tala duitna. Aduh, mun aing-aing deui we. Duit naon ieu teh? Duit ngarit. Oh, aing-aing keneh we. Itu nu mayar teh. Cukup teh. Udah urang teh nyaho, penting mah dibayar we. Udah ngarit teh kudu dibayar, urang dicape, balik ngarit teh yang ngopi yang udud minta dibayar mah bayar dijual ke batur ku urang. Entong geus we parabkeun. Oke, kudek dibayar. Parabkeun mah parabkeun we, karunya domadek lalapareun. Oke, balik ditu kudu dibayar. Keun we. Awas sih bohong. Nasi parabkeun urang teh dibayar di. Moal sok parabkeun heula. Parabkeun heula. Minta rokok atuh, yang udud sabatang mah. Kira aku teu mere. Sabatang-batangna ieu oge. Aku ya rek dibikeun atuh keur dirokok. Dikeun lah. Oh iya atuh yeuh, atuh naon. Urang rek mangkat heula nyari heula nya. Aduh, kare. Tenang. Kayak duitna ulah poho.